Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 20 hiji. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala parantos mintonkeun, parantos nampilkeun di ieu dunya teh utusanana Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku Gusti Allah dipintonkeun, ku Gusti Allah digelarkeun di ieu dunya teh eta teh pikeun contoh anu sae, pikeun figur anu sae. Urang sadaya salaku hamba Allah, urang teh kedah nuturkeun sabab anjeunna eta teh teladan anu sae. Boh dina urusan kayakinanana, dina urusan akidah, Rasulullah akidahna tauhidullah. Anjeunna tara syirik, teu jadi jalma anu musyrik. Mung ka Gusti Allah hungkul ibadah, mung ka Gusti Allah hungkul berdoa, muhid teh mung ka Gusti Allah hungkul. Teu ditamahan ku muhid ka salianti Gusti Allah. Nya kitu deui dina masalah ibadah.
urang sadaya ibadah teh kedah nuturkeun kana dalil-dalil dawuhan Gusti Allah sinareng dalil-dalil anu sahih nyaeta anu datangna ti Rasulullah, hadis-hadis anu sahih, sehingga urang dina ibadah teh ulah ditamahan deui ku bid'ah. Ari bid'ah teh nyaeta nyieun deui ibadah anu anyar anu ku Rasulullah teu kungsi diparentah, teu kungsi dicontohan. Nya kitu deui urang kudu miconto kana akhlakna, kana perilaku sapopoena. Rasulullah teh akhlakna akhlak anu mulia, akhlakna akhlak anu sae, sehingga urang sadaya kedah nurutan kana akhlak-akhlak anu parantos dicontohkeun ku anjeunna. Rasulullah Nabi Muhammad parantos wafat, tapi urang tiasa ningal kana ajaranana nyaeta anu aya dina Al-Qur'an sinareng anu aya dina hadis-hadis anu sahih. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ittaqullaha mastata'tum. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi lilta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala anu aya dina Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 158. Masihan pelajaran ka urang sadaya nyaeta ngabewarakeun tentang perilaku akhlakna Rasulullah. Nyaeta akhlakna Rasulullah lingta lahum. Anjeuna Rasulullah Nabi Muhammad ka para sahabat teh leuleus jejer lemah tali. Jadi anjeuna tara kasar. Dina nyarios tara kasar. Hatena henteu teuas. Lingta lahum. Cariosanana teh Rasulullah ka para sahabat teh sae sopan santun, tara kasar, boh ucapanana nya kitu deui henteu merkedeweng dina hatena teh. Salajengna oge nyaeta Rasulullah ka para sahabat teh sok ngajak musyawarah wasyawirhum fil
Rasulullah ka masyarakatna, ka para sahabatna osok ngajak bermusyawarah. Boh bermusyawarah dina urusan kekuasaan, dina urusan politik, kumaha ngajalankeun pamarentahan dina perkawis kekuasaan, dina masalah politik. Tah dilibatkeun masyarakat teh, diajak musyawarah para sahabat. Nya kitu deui masalah-masalah nangtukeun perekonomian, pikeun memenuhi pangabutuh hirup diri, pangabutuh hirup masyarakat, kepentingan pamarentahan, kepentingan negara. Masyarakat teh, para sahabat teh diajak musyawarah. Jeung urusan nu sejena. Jadi Rasulullah teh tara otoriter, tara merkedeweng, tara nangtukeun urusan politik, urusan ekonomi, urusan ngatur pamarentahan teh teu sakahayang anjeunna nyalira. Tapi rahaya teh masyarakat teh, para sahabat teh diajak musyawarah. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Maka nalika parantos aya kesepakatan, tos aya kebulatan tekad, maka anjeunna tawakal, pasrah ka Gusti Allah. Yen eta keputusan teh tos hasil musyawarah sinareng para sahabat, sinareng masyarakat. Tah kitu diantawisna akhlakul karimah Rasulullah anu ku Gusti Allah dipintonkeun sangkan urang salaku hamba Allah, salaku umat Nabi Muhammad kedah nyontok kumargi tos aya teladan anu sae kanggo urang. Margi urang sadaya teh yarjullaha wal yaumal akhir. Urang sadaya tangtosna miharep rahmat Allah di ieu dunia sinareng di akhirat, oge miharep supaya jadi ahli surga. Tasangkan urang di ieu dunia teh salawasna dirahmati, diberkahi ku Gusti Allah, oge dijadikeun ahli surga. Tah urang sadaya teh kudu nuturkeun anu dicontohkeun ku Rasulullah. Boh dina masalah akidahna, boh dina masalah ibadahna, boh dina masalah akhlakna. Nah sakitu anu dipihatur, terakhir urang ngadoa ka Gusti Allah, mudah-mudahan salawasna urang sadaya dipasihan kagampangan, kemudahan dina nyang hareupan ieu kahirupan. Mudah-mudahan urang salawasna ku Gusti Allah teh dirahmati, diberkahi, sarta urang sadaya dijauhkeun tina pirang musibah, dijauhkeun tina pirang-pirang balai, tina pirang-pirang kacilakaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'ahidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna
waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Amin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.